salam merdeka, salam independen. Lur, Indonesia Lawyer Club plus Karni Ilyas pamit di publik. Aya nu manghanjakalkeun, aya oge anu atoh. Ari anu manghanjakalkeun umumna memang para penggemar ILC, boh di kalangan akademisi, di kalangan masyarakat umum, atau di kalangan mana wae. Sedangkan anu enten karesep biasanya memang kulantaran teresep karena gaya berdebat di narasumber ILC. Tapi eta mah soal biasa lur, soal dinamika aya pro jeung aya kontra. Di alam demokrasi mah memang konsekuensina kudu kitu. Jadi henteu sapamikiran. Keur sabagian anu resep kana ILC, kumaha wae ge ILC teh geus bisa mere edukasi hukum. Pangpangna keur masyarakat anu awam kana hukum. Jadi ILC Karni Ilyas bisa midangkeun persoalan-persoalan hukum anu aktual, anu aya di masyarakat, anu haneut keneh, tur dibahas tina berbagai perspektif, umumna tina hukum. Anu dihadirkeun oge lain narasumber anu atah-atah, lain jore-jore. Di antaranya loba guru besar ilmu hukum, boh pidana, boh perdata, boh tata negara, kitu deui ti para politikus. Jadi tokoh-tokoh anu ngabahas karena persoalan aktual di ILC biasanya memang relevan. Jadi aya relevansina jeung topikna. Kukituna lur, ILC teh minangka bagian tina wacana publik khusus di bidang hukum. Terus sanya nama eta teh luyu jeung konstitusi. Sebenarnya ILC teh geus bisa jadi bagian tina dinamika masyarakat anu hayang apal karena persoalan-persoalan hukum anu keur aktual. Kunaon tepiwan nepi ka ngeureunkeun ILC ieu anu mata jadi penasaran. Nah, aya tekanan di istana, peda ILC sering ngabahas persoalan-persoalan anu kritis, anu sakapeung memang mata beureum ceuli ke penguasa. Tapi sebenarnya mah sakumaha peureusna, sakumaha perdebatan keras di ILC, lamun masih kan di dina koridor demokrasi, nyaeta teu aya unsur ngahina, teu aya unsur fitnah, jeung teu aya unsur kekerasan, henteu kudu jadi persoalan di negara demokrasi mah. Sah-sah wae. Tapi lamun geus aya unsur ngahina, aya unsur fitnah, kemudian aya unsur kekerasan, eta kakara henteu ngadidik. Tapi Karni Ilyas minangka host, sanyana mah geus bisa mere rambu-rambu, tur geus bisa ngolah perdebatan anu kaitung keras dina soal perdebatan, tapi ku Karni bisa diarahkeun dina trek anu bener. Taku kituna keur sabagian anu resep kana ILC mah, ILC teh minangka edukasi hukum anu paling geus paling aktual. Kukituna kuleungita ILC tina televisi anu tiap Salasa jam 7, sabagian fans utama fans ILC manghanjakalkeun pisan. ILC pamit, edukasi hukum ngaleungit, hanjakal pisan. Salam sehat, salam merdeka, salam independen. Cecep Burdansa.